sumujud ka Bapak teh ngijing sila bengkok sinemah sopan santun ramah tamah DP hadap asor kari-kari ku Bapak ini rek dipangwayukeun cing gablek pucus mar ulu can pernah katanya kasar nyarios oge tong kitu teuing ya geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas barentik curug laras tekan da awewe mah kitu keneh atuh da teh mah ukuran nafsu sarebu sebeuh biji teh Bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngemang boleh napak kana sarupa maka yang bisa ngangon hawa nafsu nanti kari-kari aina Bapak kalakuan kitu ilmu ajub ilmu lilin ai ka batur nyaangan manehna leeh jauh jeung mun dicaritakeun kan eta di cenah kudu anu toja iya ieu teh sareng anu disaurkeun ku bokap tadi bari jeung ka anak teh surjeng nitah nyandung nah dikira cepot tek milu ngarojong kana kapalai Bapa nu samoda kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampeurang abdi ye da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalinging panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres da ku emak bari diceungceurikan diusapan teu ragab deui ujang anaki tong geuring ucu emak teh bukan teh aya dunya ke ngasihan teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang Vespa japlang ku Bapak geuning kalah dicarek cobi galih Pak ulah sok kitu kalakuan teh nah hate teh bukan duit mah tong dikawin ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah pokok jeung hayang nyanung teh terus sok ya inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus dulu sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina itu si belegu garwa Rasul abdi sekiai ya dongeng ya naon garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi ka nyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah di Arab aya tangka cau beja aing oge da nyarane na keur dilembang ari teh tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngebetem we care aki-aki 7 mulut je si kalalanyoan kita nafsu teh mun ngaberung gitu di Bandungan teh melengkung bekas nyalaan heuh syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi ke Bapak rek ngawayuh heudeuk itu nyikah paingan eta uga isuk-isuk ngajus leunca we terus leunca jeung takokak teh digedekeun leunca takokak dina sakuna teh kuda laut akar jame nu kitu we nu digugulung teh ieu aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot goblok sia bobogaan tiul cenah tah nuhun nanakeun hak silaing teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah
mapatahan kanu beger mau abus wah pajarkeun teu ridoeun cenah mah dipangjanungkeun geuning eta pipi ngagaralang beureun dicakar mana kitu ge bina-bina teuing mun teu kabeh pucus merek kedawang aki-aki teh tong di Umar teuing nafsu teh mar syukur pakai ugeran gitu kan dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae dewek we sorangan lalu deungnya wa antep mak tah bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta kah omongan eta nu dihinarkeun teh sarwana jeung bapana teh cenah bisa kompet daun jadi keukeuh bapa teh bade ngawayu mangga wilujeng mudah-mudahan we rumah tanggana cing hancur edan init aing deuleu antep nya meuh ya moal dituturkeun bohong tah semar-semar ya winangnong ya winangun naon semar kuncung danar wulung wah anak Siti bentar teh bohong pajarkeun teh lurah Semar kuda Pak Haji Apo kuda pawana kuda simbawan Bapak Bandara Soekarno-Hatta Bapak Bandara ku anak genti ini mah diruksak batin emak awewe ngaranna ge awewe atuh kurang kumaha rarasaan emak ka manehna kanu jadi bapak ka bapak urang sidik mak mah gawena damana geus luar biasa ulun kumaula daya nyebat harorea manjeun teuing gaulna jeung saha bapak aing jadi kitu euy bukan api omah teuing meureun tukang gambang jeung mah jeung si eta anu ceureumeuf mah eta ngan hiji atawa jigana bisa jadi teh bebarengan wae jeung Menteri UU bisa jadi aduh aing nepi ka kieu euy saha Menteri UU teh Menteri Kehewanan kumaha atunya teuing paduli teuing wau jeung guyur teh mana kitu ge